kemang naon dek teh mau kemang naon segala kemang tadi teh disambutku bapak wayahna eta kemang cangkok ieu heula ku kaula aduh aya anak nun sadaya daya jisim abdi teh bujeng hingga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan lamut kemang agan Karipati enggak kelanan Sri Kandi aduh cepot lan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca kumaha lihat teuing duh kumaha atuh ka mana nyusuna nya nya ka tu maritis yeun papaliwat oh paur papaliwat panjalan loba anu motong anu kaitu nu lempeng aduh mangga antos gan ku abdi lah dipapag Sri Kandi Subadra Nyai cing kuat Nyai palang siang aing mah aduh leuh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana nyapa cek abdi ge ya hayana kagan wayahna Kakang Semar wayahna amuing di mana penakna ijagan geus deukeut pun kan geus deukeut nya cek abdi ge pun bapa mah kitu tah ngange gerakan engkang-engkang nya ge genut aduh Gusti Pak Gusti istri teu damang deui Bapak nu matak dek reuas ya nu mawe teh oge cing atuh kanya wayahna we Kakang Semar hampura kaula timalan eta kembang teh inyem heula tu geuning wayahna eta Pak kembang teh bu kembang naon dek teh ye mau jeung kembang naon segala kembang nu tadi teh nu disambutku bapak wayahna eta kembang cangkok inyem heula ku kaula aduh aya anak nun sadaya daya jisim abdi teh bujeng hingga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan lamut kembang agan deuh eta ampun teuing upami leres teh mah inung barudak udur panginten jisim abdi teh moal gugulawat namut kembang bade saya aya lanong di kampung kaula nun pagrasa maha ieu aki-aki teh jadi cinekna kumaha sumuhun teu namut kembang mau kejung tu namut kembang tong sok kitu kumaha teh nah bapak teh teh banyo naon weh enggak weh eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah acek Siti Ragen teu damang ih teu da acan penak sareng inung barudak ci si abdi mah nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun pugu da kuring teh mata peda pan abdi nyaksian bapak nginjem Pak tong sok kitu bapaknya jajek pohoan deuk ceuk oge geus pikun teu da aing teh can pikun deuleu ya mun tong heureuy di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang buru-buru wayahna kadiekeun heula eta kembang sakedeung enggak kaulanonna kadipati enggak ayo buru-buru Semar ih jadi maos nun
Ya rumah kumaha teh. Tadi neke Pak. Nepi kaki tu eta aki-aki. Timpuran nepi ka kitu. Aduh, tuh keharti. Cepat kasihkan. Jangan bikin malu anak lo. Tahu nih saya di Jakarta udah lama. lain cicing di Jakarta teh meni agul pugu panas aing teh sudi cicing di dieu. Ngomong di lemur oge ngeuning bahasa Indonesia we geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh. Diam kamu. Dari mana? Dari kampungnya? Dari Bukit Topi. Ngaran lemur mah tong di Indonesiakeun. Maksudna mah ti pasir dudukuy teh. Wayahna Semar teu rumaos kitu Mas. Aya anak bikeun atuh. Ulu. Lain ulu. Da moal nulungan sanajan bapak oge aya salah mah. Kalah mewe. Nyapatkeun ti koro anak. Sarua we jeung motongkeun ti koro anak. Ulah nyatu anak teh ti dunungan. Makanya can bayaran ieu teh. Sakitu dunungan sok ngaremet teh. Wah enggal atuh mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos no ditu mah ayana. Hampun agan teu rumaos. Abui ceuk aing oge bikeun Semar. Kadek nya geura. Yo ieu nya anak melaan. Moal melaan uing mah kana salah mah. Kurang ajar bikin Semar di rumah beluh aya anak. Loh Gatot Kaca kaulun tenyo si Semar leungit ya. Waduh wayahna taliti buru-buru amit agan ulah dicacana ke da abdi nyak siki leres pun bapak teh namut. Pokona aing mah eueuh bapakna anakna ku aing dipaehan. Kabarerang ya. Ulet. Eueuh bapakna anakna dipaehan. Olu itu Gusti istri sieun. Buru-buru mantuk. Baranting. Bisa. Ngalejokeun tas si kurang ajar. Kang Semar menakan kejadian naon cilaka aya anak tobat teuing menakan kejadian naon Kakang Semar iwas bapak mah nasib beuna kieu-kieu teuing aya anak pacarkeun deh bapak cenah ngijim kembang cangkok bayana coba tinu kawasangun kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah sobat tari nu miskin
abong kena kanu hina ngan ukur menak tunggara pikir kusut marung kawut kitu lain kieu lain natur kudu kumaha mana nyeri nyeri teuing aku maha pangna dituding namut kembang teh Kakang Semar. Nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapa teh can balik mah. Asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi aing. Aduh. Ya ku Arjuna. Jaman ini disaksa dicabok ditajong deh disiduhan banget bapak. Tobat diludahan rarai. Ampun. Leuwihan teuing nunungan nepi ka kitu Kakang Semar. Kabina-bina teuing nasib apa mah. bati nyeri asa bayah ngarasa tugeunah ruksak perih milu susah Cing sabar urang Cipadarangku. jantung hiuk milu bingung raga ngarasa tunggara kumambang ngandangan Aduh hayana nasib diri bagja awak bapak nepi ka kieu mah. Asa teu rumasa da puguh bapa teh teu nginyeum mah teu rumasa ayana. Tong boro dunungan juragan Gatot Kaca juragan Arjuna si Cepot si Dawala neken terus ka bapa pajar bapa nginyeum kembang. Amui bapa teh